keranjeun kaula ninggalan katang tremanya eta katang teman wasalna ti kaula sorangan. Gusti Yesus Kristus mugi Gusti ulah ngaberitukeun dosa abdi-abdi nanging mugi emut kana iman gereja Gusti. Mugi abdi-abdi tiasa hirup kahiji kalayan rukun luyur sareng pangersa. Maginya Gusti anu janten perantawisan abdi-abdi anu jumeneng ayeuna sareng kanggo salamina langgeng. Mugi akatenteman ti Gusti Allah nyarengan aranjeun. Kalau sadaya mangga tingali anak domba lan munah dosa-dosa dunya bagja orang sadaya anu diundang sarta sumping kana salamatan suci ieu. Gusti kita pingana Gusti Bari rupahan ka abdi nanging margi pantes mangga dawuhkeun sakta wae pirang dosa bejakeun. Bukan iman urang sareng pun urang kana hirup anu